Ki Karnali diuk di kursi imahna. Sapopoe sok dikopeah tara leupas tina sirahna. Nutupan sawareh buukna nu ngeplak bodas. Bari diuk, panona nu geus lemur mencerong kaluar, ngaliwatan panto, ngaliwatan pasawahan nu hejo ngemploh. Hayang ka sawah ti. Rek naon, Bah? Hayang nempo we asa geus lila teu nempo-nempo sawah. Cicing we atuh di imah ulah lelempangan bae. Hah? Cicing ulah lelempangan bae. Ih, ari sia ti sing nyaah kana banda teh atuh sing titen jeung getol mariksa. Kumaha lamun parebe aku panyakit mah bebenangan atuh nyawa teh. Nyawa. Ari jelema hirup teh sing aya guam atuh ti sing apet kana pagawean. Lamun cicing bae mah kumaha urang bisa dahar. Pangageroankeun si walam atuh. Leos iti kaluar, tunga tengok. Jorowok ngageroan anakna. Walam. Di mana budak teh? Walam. Naon mah? Antar aki sia ka sawah Jung. Embung capek. Heueuh alus lalebok mah teu capek timbang kadinya. Jung antar heula sakedeung. Geus nyarita kitu mah, iti balik deui ka jero. Guras-gerus deui nuluykeun pagaweanana. Abong aing geus pikun meni pada ngantep. Iti kerung, sanggeus yakin eueuh di dinya mah, ngan jorowok bae ngageroan deui satakerna. Walam. Naon? Cing atuh ari jadi budak teh sing icas lebokeun juri teh sia. Aing sakitu jojorowokan teh didenge. Dikamanakeun jejebir teh? Gancang antar aki sia ka ditu. Sangek tuh da, aki mah sok ragrag melumpang dina galeng teh. Sok ese nangtungkeunana deui. Kuat. Ngaliwatna atuh kanu galang nu lega, ulah kanu leutik. Ka sawah manglinta, galangna kapan lega? Walam teu ngomong deui. Soloyo ngadeuketan akina, tuluy ditungtun dibawa keluar bari teu ngomong sakemek-kemek acan. Iti ngareng hapanjang, teu gancang nuluykeun gawe, kalah ngahaneng salila-lila. Red kaluar, katingali keneh mitohana keur jumarig jeuk lempang ditungtun ku anakna. Ari jadi budak teh sing daekan atuh lam, sing nurut ulah nungguan indung gegerewekan. Mun urang daekan, getol, henteu kedul bakal deukeut rejeki. Kumaha rek menang rejeki ari urang eueuh kadaek jeung eueuh gawe mah aing oge boga sawah hektar-hektar teh pan ladang gawe. Sawah aki hektar-hektar, menang ti mana ki? Nya menang gawe atuh. Baheula mah hayang boga sawah lega teh cukup digawe mabuk bak leuweung. Kariwani yang hareupan bagong we jeung oray. Ari aki, piraku di lembur urang aya leuweung. Hayang boga sawah sakitu teh baheula mah cukup digawe setengah tahuneun. Cuk sore nuaran tatangkalan, babad, ngasreuk, saladaekna we teu kudu hese-hese. Atuh sawah nu aya saengan teh nu akinya. Ari itu sawah saha? Sangeunahna ngomong teh. Menang aing hese capek gawe, piraku rek di aku sawah batur. Ari kadituna sawah saha ki? Oh, eta mah sawah Ki Sardi. Tuluy ngarogrog ka kaler nepi ka kobak panjang. Kobak panjang mah geus jadi sawah cuanbi atuh ki. Ah, nyaho naon sia. Piraku deui aing mah. Nyaho pisan ngebukbakna oge. Sawah batur de aku sawah deungeun. Saha tadi teh? Cuanbi? Aya wae sia mah sangeunahna. Ki, urang balik yuk. Wayah kieu geus balik. Yeuh lam, aing keur jag-jag mah. Mun keur di sawah teh tara buru-buru balik. Mun encan ganenge bedug magrib mah kudu beres heula ngalanglang sawah. Bisi sawah diranjah bagong atawa manuk. Ieu mah geus hayang balik.
Lamun aing paeh ditinggal teh kudu dipiara, kudu nyaah kana banda, kudu geten mariksana. Saha nu nyaho isuk aing kojor. Kernaon lam? Nganter aki. Cager ki. Saha sia? Mang Sunta bujangna Cengkim. Oh si Sunta. Ke kumaha? Dedengean teh bubujang ti saha? Cengkim. Nyaki batan eueuh gawe bae ngandalkeun kulit tandur atawa ngarambet mah geuning kaboboler. Ari sawah bapa sia dikamanakeun? Geus digadekeun ki kacuan bi. Hah? Geus digadekeun kacuan bi. Bener atuh ngomong si Walam teh. Menang capek digawe subuh nepi ka magrib. Menang ngumpul-ngumpulkeun tina kesang jeung papanasan. Menang meres tanaga ari geus subur dikabaturkeun. Gawe kolot sakitu capena teh kalah dimurah-murah. Kolot mah nyawisan keur anak incu bisi turun kalaparan. Ieu mah kalaka di jarwalan kadeungeun-deungeun. Lamun bapa sia hirup keneh Sunta. Kahayang aing teh anak-anak aing mah ulah nepi ka kitu. Sinalakur sarta jongjon ngurus pakasabanana. Sawah 4 rorog piraku teu mahi. Apan Tingkarunya ka aki. Lain uprak-aprek iti teu meunang aing ngalungguhkan sawah sorangan. Aing hirup pene geus teu meunang nempo. Kumaha lamun aing geus paeh? Rek dipohokeun aing teh. Pangageroankeun si Walam jugdoh. Walam! Cik atuh mah ngageroan teh tong tarik-tarik teuing da lain di leuweung. Pangagerokeun si Walam sakedeung, Akim. Rek naon mah? Tuh, aki sia hayang ka sawah cenah. Sakieu geus sore rek naon atuh? Ngalonggok sawah sorangan tuh kudu isuk-isuk wae Akim. Mun perlu mah ditungguan sapopoe di ditu. Kamana si Walam teh? Walam! naon? Anter deui aki sia ka sawah, buru. Sangeuk ah. Sanggeuk, sakali deui nyebut sanggeuk dipepek tah koko teh sia. Geus hayu lam jeung urang. Ulin we ka ditu jual kabeh, jual minantu sugan mun laku mah. Jempeti, bisi kadengeun ku Abah. Nyawah ge uhartina ari gede hutang mah kaolok-olok modal. Nya, main mah teu olok modal, sakitu sagala geus beures teh. Tega kitu aing nempo Abah bulak-balik ka sawah. Mun aing jag-jag mah teu kudu diantar-antar ku sararia. Ulin we ka ditu jual kabeh ari gede aing. Gombrang ditempas ku nu pating golombrang, Walam angger ngajengjeng. Aya naon Lam? Saha itu nu baba di sawah urang teh? Mang Sunta. Naha baba di dinya? Kuli ka Abah maneh? Da sawah dununganana atuh. Hah? Sawah dununganana. Sawah Cengkim? Riut beungeutna nandakeun kawas jalma nu meunang kareuwas anu pohara. Salila-lila aki jeung incu
ngajarengjen dina galeng dihibaran kulayung nuririakan. Loba manu geuning lam, Kim. Walam jeung Akim tuluy kerung lantaran manehna teu ninggali manuk hiji-hiji acan. Emang tadinya hungkul oge. Jeung atuh segera.